Kayak hiji jelema muriang, kadang muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nya kan bingung. Ya Allah ya Rabbi, ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru, asal naon ka guru ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya, aya anakna dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Non abah muriang cek teh. Aju anak-anak muriang. Aju biasana ka abah minta cai cek nya. Nya ge kula minta cai bae. Oh ya. Penyakitna naon eta anak? Panas cek nya. Rada eungap saeutik. Dibere ku nya lantaran dokter resep. Ya berarti ya panas, turun panas, napas berarti ya obat asma bikin ya. Udah tebus aja ya ini ke mana aja, ke apotik mana tebus ya dah ya terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae cek ya geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat di kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak waalaikumsalam non ya ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep teh Pak sakieu ku resep dikacaikeun cager sakieu ya geus aing jeung sakieu ieu sarua jeung aing belajar sakieu kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah, aing nyieun resep sorangan dikacaikeun sakieu teh. Sarua nya yang nyieun kana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah. Sakieu teh apa lain si itu cager aing teu. Jadi ditangkeun deui ka dieu itu nu minta cai teh letak ka dieu. Aing maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun dikacaikeun. Aju diinumkeun cager. Kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah. Emang kumaha kitu heuh? Cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh. Nu dideuleu teh guru. Geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana. Geus teu naon deuk naon tadek naon ieu mah ti guru. Boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat. Maneh neuleuna saha? Oh nu dideuleu cek untung teu paeh geus ya. Tahilah para jamaah kaum muslim